Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkeun kana bab selanjutna tina bab anu kaopatna dina kitab Tankihul Qaul al-Hasis pisarhi lubabul hadis. Al-babu robi'u ari bab anu kaopatna pipadi lati solati eta tetep dina mertelakeun kautamaanana maca sholawat atawa padilahna maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman. Man ari sahaning jamana sholat anu maca sholawat ieu si jama alaya ka kaula wahidatan kana sabalen sholat tama ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si jama asyaron kana 10 balen. Wa qala jeung parantos ngadawuh saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana basaman. Man ari sahaning jamana sholat anu maca sholawat ieu si jalma ala alpamarotin kana 1000 balen. Lam yamut tah moal wakamaut itu si jalma hatayubasyiro sehingga dibungahkeun sahalahu itu si jalma bil jannati ku surga. Matak bagus maca sholawat teh. Waqala sareng parantos ngadawuh saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ari saning jamana sholat nu maca sholawat ieu si jalma alaya ka kaula sholatan kalawan maca sholawat wahidatan anu sakali. Sholat ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si jalma biha ku sabab ieu wahidah asyaron kana 10 rahmat. Wa man jeung ari saning jalmana sholat nu maca sholawat ieu si jalma alaya ka kaula asyaron kana 10 sholat bakal ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si jalma bihaku sabab ieu 10 maca sholawat miatan kana 100 rahmat. Wa man jeung ari saning jamana sholat anu maca sholawat ieu si jalma alaya ka kaula miatan kana 100 balikan sholat maka bakal ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si jalma bihaku sabab ieu miatan alpan kana 1000 rahmat. Wa man jeung ari saning jamana sholat anu maca sholawat ieu si jalma alaya ka kaula alpan kana 1000 sholawat lam tamasa tah bakal tah moal ngeunaan hu ka itu si jalma naon annaru seuneu neraka tak 1000 nu bagus nama. Wa qala jeung parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ari saning jamana nasia anu poho itu si jalma as-sholata kana maca sholawat alaya ka kaula faqad akhtoa tah tetela geus nyalahan itu si jalma tariqal jannati kana jalan ka surga. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasi sanyanya anu pang utama-utamana jalma bi mungguh kaula cek Kangjeng Nabi yauma kiamati dina poe kiamah aksaruhum eta jalma anu pang loba-lobana alaya ka kaula sholatan kana maca sholawatna. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatukum ari maca sholawat aranjeun kabeh alaya ka kaula maha qotun eta panglebur dosa. Wa qala jeung parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saning jalmana sholat anu maca sholawat ieu si jalma alaya ka kaula pikuli jumatin dina saban-saban poe Jumaah arba'ina marotin kana 40 balik maha tah bakal ngalebur saha Allahu Gusti Allah dunubahu kana dosana itu si jalma kulluha tegesna sakabehna itu dosa. Mata ku malam Jumaah maca sholawat 40 kali. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma eta henteu ma teu pati-pati min duain ti hiji doa ila bainahu angin antara ieu doa wa bainas samai jeung langit hijabun ari hahalang. Jadi lamun urang maca doa eta doa teh aya antara langit jeung bumi. Hataya sholat sehingga maca sholawat ieu si jalma alaya ka kaula. Faida sholat tuluy di mana-mana maca sholawat ieu si jalma ala nih rokok maka ngadobrak
itu sholawat dalikal hijabu karena itu hahalang. Warupi'at tuluy diangkat naon adu'a itu doa. Jadi lamun rek ngadua teh kudu maca sholawat heula. Beh doana nepi ka langit. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ari saning jamana sholat anu maca sholawat ieu si jama alaya ka kaula piyaumin dina hiji poe. Mi'ata marotin kana 100 kali kodo tah bakal nyumponan. Saha Allah Gusti Allah lahu ka itu si jama mi'ata hajatin kana 100 pangabutuh. Sabaina ari anu 70 min hati itu 100 la akhiratahu pikeun akhiratna itu si jama. Wasalasina jeung ari anu 30 min hatina itu 100 li dunyahu pikeun dunyana itu si jama. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ari saning jamana sholat anu maca sholawat ieu si jama alaya ka kaula sholatan kana sholawat wahidatan anu sahiji sholat bakal ngarohmat saha Allah Gusti Allah alaika isi jama wa malaikatuhu jeung ari malaikatna Gusti Allah teh as isrina kalawan 20 marotan balikanana walam yamut jeung moal maut itu si jama hatta yubasyaro sehingga dibungahkeun itu si jama bil jannati ku surga. Ababul khamisu fi fadilatil imani wallahu a'lam bissawab.